Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Mangga urang keureuh, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca Abah wargi-wargi Abah sakuliah dunya. Nyanggakeun si Bopeng biasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka sanggeusna nuhunkeun geuning we winara init deui muru panuduhna teh anjog kababakan Selaawi heg nanyakeun deui kitu jeung kitu we nu akhirna manehna tepi ka palebah Curug Citiis. Dugi kadinya nya kanca mangga urang lajengkeun. Masih keneh katonggoh geuning. Winara ngarandeg bari manco kajajalaneun sorangeun anu kacida netek nanjakna. Tapi saeutik oge kumanehna teu dijieun seunggah. Relat we manehna nyorang jalan anu nanjak. Kalawan ngagunakeun gerakan sirna bobot. Mun seug harita anu mireungeuh piraku teu ngarasa kaget nempo peta polahna winara harita. Nyorang jalan nu sakitu netekna teh teu beda we ti nerengna manuk puyuh nu digebah. Keur mah dibarengan ku pangabisa turug-turug geus tuman lumaku nanyak mudun. Kumaha we kaayaanana di Padepokan Aki Cakra nu pernahna di Gunung Talaga Bodas. Apan sakitu tarahalna. Sorogan rada datar tetempoan blung-blong najan kaditu kadieu ge kabireungeuh rungkun-rungkun nu ngagigidig. Red kebelah katuhu ngadingding Gunung Guntur ngajega sapanjang jalan. Red kabeh handap kabireungeuh najan masih keneh jauh ge runggunukna caringin kurung. Jadi ciri nu mandiri yen di dinya pernahna Padepokan Gunung Guntur. Relat winara nuluykeun lumakuna. Jalan satapak nu disorangna bejedug ku keusik lembut papalidan ti luhur gunung. Tacan ge sakumaha jauhna rag winara ngadadak ngarandeg ngadenge sora nu blag-bliglug nu jolna ti belah kenca. Kawas-kawas nu keur galungan. Heg kumanehna diawas-awas lapur taya naon-naon. Ari lain ting jarumplukna rungkun-rungkun eurih nu paselang jeung saliara. Ari pek teh kumanehna ditelek-telek. Horeng palebah dinya teh aya jungkrang minangka lolongkrang pasir. Nu blag-bliglug teh kawas mah dihandap meureun. Winara ngagereneng jerat manehna muru ka palebah dinya bener we. Tungtung gawir meninang tawing anarete kahanap pertela embang bolen
aya nu keur patelak ngadu tanaga. Hiji lalaki segut Sembada keur patutunggalan jeung hiji mojang lenjang ngalangkonyang hadewanda. Ku sabrehan oge geus bisa diteguh. Ki Sembada teh tingkat pangabisana sahandapeun Nyi Mojang. Manehna terus diseret bari bukbek di hujanan ku teungeulan-teungeulan. Katempona mah jiga nu geus ripuheunaker. Keratihan gitu atawa lain. Winara rada sangsi. Asana teh matak teu kaharti. Ki Sembada nu sakitu saneguana jiga nu taya hojah pisan. Tapi harita keneh oge pananya Winara kitu teh kontan manggih pijawabeunana. Sembada nu memang geus ripuh ujug-ujug gebut we nang karak bengkang. Palebah panona pisan beunang dihanca ku peureup lawana. Koyor sia hayeuna mah. Lalaki ciriwis. Nyi Mojang hahihi bari nyamber hiji tumbak nu nancep dina taneuh. Harita keneh langsung we diheumbatkeun. Paparahna mah rek digabreskeun kana dada Ki Sembada. Lain antepeun ieu mah. Winara rika tuncat nyerorot ka handap. Bret. Tumbak nu rek dilempageun teh ku manehna direbut. Crek. Winara nonggongan ka Ki Sembada nyang hareup sagemlengna ka Nyi Mojang. Nyi Mojang ngagerok reuwas. Bari rikat manehna mundur. Ret kana beungeut Winara. Berigidig. Puriding. Bulu pundukna ngadadak carengkat. Sarta rarasaan anak. Asa ngawid-wid. Jadi guris di mana itu ha? Nyi Mojang bari mureleng. Manusa kaula mah lain jurig. Winara ngawalon lirih bari ngahehe. Rek naon jor-jor ka dieu ka hareupeun kami. Nya pikeun nyegah kalakuan Andika we. Asana teh geulis-geulis. Ni tega rek ngahahangu nyawa batur. Winara bari tetep nyerengeh. Paduli deuleu. Eta urusan kami. Nyi Mojang nyentak. Nya, tapi oge urusan kaula ieu teh Nyai. Urusan di dinya kumaha? Nya urusan kaula. Kewajiban kaula. Malah kewajiban sakumna manusia kudu tulung tinulungan kasasama nuker katarajang Pancabaya. Tina kituna kalakuan Nyai ayeuna seolah-olah nurek mateni ka papada jalma. Asa piraku deh. Upama kudu diantep teh. Mangka Nyai teh pan pangawakan awewe tur geulis deui. Asa pamoholan pisan upama nepi ka tega mateni ka papada kaula. Winara satengah ngaweleh. Panuli deuleu. Bangan manehna we ceriwis puru nyusa kami. Nyi Mojang nyentak heg ngagiler ka Ki Sembada nu harita geus diuk tukangan Winara. Oh. Pedah manehna teh ciriwis pangna ku Nyai deuk dipateni teh. Deuh atuh salah kabina-bina Nyai. Lain kudu dipateni, tapi kudu dibaeukeun. Mana kitu oge aya maksud rek ngaitkeun tali asih. Tali katineng hatena ka Nyai. Winara ngarenyu. Najis deuleu. Teu sudi abrig-abrigan. Nyi Mojang teu sirikna bari sataya nyerag. Kakuring atuh, da kuring oge jajah ka keneh. Sakalian we ku Winara teh diheureuyan. Geuleuh meureun. Aya awewe heuras-heuras teuing. Kumaha? Aya deui we lalaki pika sebeleun teh. Tayuh kapatutna sia. Gablek dodonge sakitu pasiksakna teh. Nyi Mojang bener-bener amarahna jadi ngabudayal. Boga rasa diheureuyan jeung dihina. Nya da kieu-kieu oge. Mentak haneut Nyai. Kurang ajar sia. Sarua we nya. Sia oge hayang dipodaran meureun. Nyarita kitu teh bersebrut we Nyi Mojang ngadiuskeun peureupna. Ku kitu teh mah jadi nafsu kudu aku tilu. Nepi ka manehna teu inget
yen winara teh masih keneh ngekeuweuk tumbak. Ih, gelis-gelis meni gede amek geuning. Kanca dangu lamun niat awak Nyi Mojang teh tangtu dipapag ku tumbak. Kawasna geus moal bisa walakaya deui. Tapi winara mah teu kitu. Harita teh kalah kajingkrak dina gerakan hap-hapindah. Bari belewar we tumbakna teh dilempagkeun ka gigir. Creb nanceb kana beungeut gawir. Mah ngejat sia tahan. Nyi Mojang rikat ngagilek nyerong sabelut we nyusul tepus ku gempuran peureupna. Rubuh. Winara ngagorowok. Ngabarengan gerakna dampaleungeun katuhu dipake ngabendung peureub lawan. Bari maksudna mah rek diteueulkeun ka handap. Tapi Nyi Mojang nyaho diringeus. Harita keneh oge ngagendak leungeunna ditarik deui. Bari langsung ngajorelat ka beulah kenca. Nu dituturkeun ku gempuran dampasu katuhuna pikeun ngahancak ka kemplong. Lingas nakar bincarung teh geuning. Winara bari ngasrodkeun sukatuhuna ka gigir 45 derajat. Ngagunakeun jalan luar atuh plos we. Gempuran dampasu ku Nyi Mojang teh ngageblos malagrang hareupeun winara. Bareng jeung eta ngagentak winara ngangsrod ka hareup ngabarengan gerakan leun katuhuna pikeun newak bitis nu geulis. Karawak we. Bitis jaksi sajantung teh ditewak bari rada ditarik. Aduh. Nyi Mojang ngagero bari ngagurinya. Sot we. Ku winara dilesotkeun deui panyekelna. Deuh, lebar temennya bitis sakitu mulusna. Ceuk winara bari ngahehe. Setan sia. Kurang ajar sia. Sugan ku aing hayang dipodaran sia teh. Nyi Mojang nafsuna beuki ngabudael. Ku kitu teh mah piraku teu ngarasa wiwirang di kolong catang, nya gede nya panjang. Puguh bitis dipupusti, kari-kari ayeuna bet aya nu cubuk cabak lain muhrimna. Bari ngagurinyal, tetela cingceungna Nyi Mojang teh lain lumayan. Sakilat naker sukuna ditilepkeun jadi merengkel. Sarta jelig we nincak tanah deui. Sabot kitu Nyi Mojang geus narajang deui. Peureupna ngadius rek meupuh careham winara nu beulah kenca. Nu kaayanana harita memang keur rada dongko. Dumeh tadi karasa bitis nu geulis teh rada-rada geunyal. Orok kaya. Winara oge cukup ringeus. Ngagentak narik sukatuhuna ka tukang satengah lengkah. Bari ngareundek dina gerakan monyet ngemil. Sarta langsung we ngagilek nyerong ngatuhu. Ngabarengan gerakan leun katuhu. Tuh. Digerang Nyi Mojang beunang ditakis. Jurelat. Disusul ku leungeun kencana meta ti handap. Jelas. Rek ngajamret kulit beuteung ku gerakan cakar heulang. Kurang ajar sia teh ha. Teu kahina. Nyi Mojang nyorowok reuwas. Bari gentak we ngajaul ka tukang. Untung kahina sia tahan. Pokna deui bari reng hapranjug. Panonna merong ka winara anu sorotna ngagedur hurung pinuh ku nafsu nguwung. Atuh ngaranna ge patelak nyai, nya kana naon we geunana. Winara ngahehe. Setan sia. Nyi Mojang nyarekan. Jorelat manehna nya bertumbak. Nu tadi dibalangkeun kana gawir ku winara. Moh darena oge sia teh. Curing kuris. Pokna deui bari nyolocoskeun tumbakna. Paparahna mah rek nobroskeun dada. Heup ah. Me barang jeung nyampeukna congo tumbak, winara nyorowok ngabarengan badana nu ngajorelat ka luhur. Celewe, manehna nincak kana gagang tumbak. Anu kaayanana harita tumbak teh keur malagrang lantaran poos teu keuna kana sasaran. Mata kagetna teh ongko-ongkoh tumbakna malagrang malah teu ngemprat-ngemprat acan. Sakitu dimomotan ku jalma teh. Hal ieu teh nah pedah tanaga Nyi Mojang kacidarosana bisa nahan bobot badan winara atawa memang badan winara nu kacida hampangna. Wallahu alam. Atuh tumerapna kaki sambada nu cita tadi gawena teh ngan ukur nyaksian. Lain deui matak olohok bengongna.
Tapi beda deui tumerapna ka Nyi Mojang mah bet mata ngadatangkeun amarah nu ngabubulak boga rasa diheureuyan. Mantong alobakeun pamoal sajurig. Pokna deui bari ngulawitkeun tumbakna ka handap. Bari palar sangkan lawana lesot tina tumbakna. Hasil oge Winara lesot tina tumbakna. Tapi jeung tinimbang ngagedebut ka handap mah manehna kalah katuluy we ngajuralit kaluhureun Nyi Mojang. Ana cret teh cucungah nakar. Winara ngajega nincak kana dua tak-takna Nyi Mojang. Setan. Nyi Mojang teu sirikna ngajerit. Awahing teu kuat nahan amarah. Ulawit. Tumbakna dirojokeun ka luhur. Rek digabreskeun kana beuteung nu cucungah. Los. Ukur ngahanca angin. Winara geus ngajaul manten ka tukangeunana. Ku kituna ngagentak Nyi Mojang malih ka tukang. Sajalan jeung gerakan tumbakna nyolocos ka hareup. Breh Winara rada anggang. Jerat Nyi Mojang nyampuk. Belawar we. Tumbakna dilempageun ngajojo dadalawan. Tumerapna ka Winara seutik oge teu ngejat. Manehna ukur ngagilek nyerong bari narik sukatuhuna ka tukang. Nu dibarengan ku ngareundek. Karawak we. Tumbak nu keur nyewuk teh ditewak gagangna. Kulawit. Belawar dilempageun deui kana gawir nu beh luhur. Crep nancrep meh asup kabeh. Kanca dangu lamun Nyi Mojang daek ngagunakeun uteukna kalawan wajar. Kumanehna geus tangtu kapikir yen lawanna teh saeutik oge teu boga maksud ngabinasa. Kahiji kitu atuh kadua perkarana. Pasti kumanehna oge karasa yen tingkat pangabisana nu jadi lawan teh jauh aya di saluhureunana. Jadi asa teu guna dituluykeun oge. Moal aya untungna. Tapi nya eta pangaruh nafsu. Pikiran Nyi Mojang teh teu nepi ka dinya. Manehna kalah katerus we nyampeuk bari jeung ngagempurkeun pereupna. Rubuh. Winara ngagorowok ngabarengan gerak dampal leungeunna nu katuhu. Tumerapna ka Nyi Mojang ngagentak narik deui leungeunna bari paparahna mah rek nyusul tepus ku gempuran pereup kencana. Tapi sabot manehna ngaregog, Winara geus ngajorelat manten ka beulah kenca. Bari langsung nyamberkeun dampal sukuna. Bret. Babaya Nyi Mojang geus teu bisa disalametkeun deui. Aduh. Koleap. Blah we. Nyi Mojang nangkarak bengkang. Setan sia. Setan sia. Nyi Mojang ngagentak ngagurinjal. Seret mesat teh sobalatina. Siet we. Ditenggorkeun kanu jadi lawan. Saeutik oge Winara teu bangun reuwas. Ukur ngageser bari ngagerakeun leungeun katuhuna. Crep. Pesobalati nu keur nyewug teh disamer sarta langsung dicapit ku dua ramona. Sugan teh lain Pesobalati. Tah nyai tah, ampihan deui tah. Nyarita kitu teh bari balawar we. Ku Winara ditenggorkeun. Crep we kana taneuh, teu jauh tina dampal suku Nyi Mojang. Nyi Mojang ngabedeb, ukur renghap we. Napasna ngahegak. Sarta ngan berbei we cipanona ngalemere. Kop kana Pesobalati dicokot, disesepkeun deui kana sarangkana. Geus kitu mah. Ana belesa teh manehna ngejat ninggalkeun pakalangan. Bari saja jalan teu eureun nginghak. Ku kitu teh mah nafsu nguwung, amarah teu bisa budal. Puguh kayan lawan sakitu tangguh-tangguhna. Tampolana. Winara ngagereneng bari heg malik ka Kisambada. Atuh nuhun kisilah. Kisambada ngagentak nyampeurkeun bari sorongkrong we ngajak sasalaman. Sanes. Kumaha eta kawitna, Kang? Winara kalah kana nanyakeun pasualan ka Kisambada jeung Nyi Mojang. Kawitna mah eueuh tepang di dieu we. Kupunakan teh diheureuyan, tapi bet ngamek. Dugi kadarna patelak. Sun sagadina mah hoyong nyobi. Walah, ari teh bet abot.
Kisambada ditungtungan ku ngahehe. Urang mana gitu? Manehna teh Kang? Winara nalengteng. Wah, duka teuing atuh ge Adi. Tepang oge darme ayeuna pisan. Kisambada nyebutna Adi. Memang kitu pantesna lantaran umurna saluhureun Winara. Buah-buah di Padepokan. Sanes ge Adi. Urang Padepokan madakang ge terang. Duka urang mana-mana nama. Dupi akang pangna aya di dieu. Winara terus tetelepek. Ih, nuju moro mencek. Namun lah si ya teu kekengingan. Kalah ka mendakan manuk bincarung. Kisambada nyaritana ditungtungan ku ngahehe. Dupi kawit di mana? Akang mati lemur duku. Dupi jenengan? Winara terus tatanya, teu beda we ti jaksa kasakitan. Pun saca, wasta akang mah. Bade nganjang gitu ka akang. Mangga atuh urang sareng we karo rompok ayeuna. Kisambada teh ayeuna mah kanyahoan ngaranna teh Kisaca. Agat pisan ngajakan. Sanes waktos dewe Kang, ayeuna mah abdi teh bade aya keproyogian anu sanes. Mangga atuh wilujeng kantun we. Winara bari ngalengkah rek init. Kekelanan ge Adi, kekelanan. Ulah licik sorangan atuh. Dupi Ki Adi teh saha teh ya, sareng ti mana panglingihan. Kisaca bari kerewek we kana leungeun Winara. Sim kuring mati Sinangsari Kang. Dupi ngaran mah sebat we si Bopeng. Winara ngabohongna teu euleum-euleum. Jeung ras we manehna ngadadak inget kajalma nukung si diributan di Sinangsari teh. Ka manehna teh nyebut-nyebut si Bopeng sagala. Mana sakalian we digunakeun dipake ngaran. Ongkoh ngarah suruh we jeung buktina deui. Kewe rupa misal se tangtos kuring bade ngahajakeun anepangan akang. Winara nyarita deui. Geus rengsek ngobrol mah. Jelat celek. Luncatan mapai beungeut gawir anjog kaluhur pasir. Ngalieu heula ka palebah Kisaca heg gugupay. Garok-garok oge wewesena mah. Lain deui hebatna. Kisaca nu masih keneh aya di handap ngagarentes. Bari neuteub jirim Winara. Nu teu kungsi heula geus les we teu temong. Lantaran Winara pribadi geus ngablesat muru ka palebah Padepokan Gunung Guntur. Kanca dangu sadayana mimitina mah hese beleke naker. Winara rek ditarima jadi murid Padepokan Gunung Guntur teh. Bakuna mah Bah Widura teh geus teu ngamuridkeun deui. Ari lain ngagemleng nu geus aya mah nyaeta Mang Mulhi jeung Amimah. Tapi kulantaran Winara keukeuh bari teu sirikna lungas lengis malar depi karunya. Akhirna ditarima oge. Tapi kudu terus terang cenah. Nah kungsi ngaguru kanu sejen atawa tacan. Atuh pek we
Ku Winara teh disebutkeun yen kungsi ngaguru ka bapana pribadi cenah. Pasura nu mangkuk di Pasir Anjing. Jadi teu nyebutkeun kungsi jadi muridna Aki Cakra. Waktu ditanya ngaranna teu eulem-eulem nyebutkeun ngaran si Bopeng teh. Ngarah surup meureun. Lantaran perlu dikanyahokeun geus nepi ka mana tingkat pangabisana. Kapaksa Winara kudu diuji heula. Atuh dak we dicoba ku Mang Mulhi patutunggalan bari disaksi ku Bah Widura Katut Amimah. Tumarapna ka Winara ieu kajadian teh mangrupa pangalaman deui bae. Pangalaman nu katilu kalina. Nu munggaran nyaeta waktu dikoroyok ku si Bahro jeung si Musa di Sindang Sari tea. Kacida pisan hampangna lantaran tingkat pangabisa lawanna teh teu sabaraha. Jadi jelas taya hal-hal nu perlu diperhatikeun. Beda deui jeung waktu nyang hareupan Nyi Mojang. Karasana memang berat oge. Tapi aya kelemahanana. Nyaeta Nyi Mojang teh ngumbar teuing nafsu nu ngajadikeun panarajang-panarajangna ngawur. Jurus-jurusna jadi kurang anteb. Cacakan upama manehna bisa nahan diri mah. Artina teu dikawasa teuing ku amarahna. Kawasna rada hese oge diragrageunana teh. Tina kituna hal ieu teh pikeun Winara mah mangrupakeun hiji pangalaman nu kacida mahalna. Kudu diperhatikeun bener-bener. Tetela papatah Aki Cakra anu kaunggal dina padoman nu 5 perkara tea. Saeutik oge teu mencog. Kapan ti antarana teh nyaeta katentreman atawa katenangan jiwa. Lamun Nyi Mojang harita katentreman jiwana henteu kalindih ku gedurna nafsu amarah. Kawasna manehna teh mangrupakeun lawan berat pikeun Winara mah. Atuh ayeuna waktu manehna disangharepkeun ka Mang Mulhi. Ku sageplakan oge geus bisa kaukur yen tingkat pangabisana nu jadi lawan teh beunang disebutkeun geus cukup luhurna. Nganajan kitu, ari kalemahanana mah aya we, malah ujug-ujug brewe katitenan. Nyaeta Mang Mulhi teh loba teuing ngumbar tanaga. Dihambur-hambur teu puguh. Upamana bae dina perkara ngepeskeun panarajang. Manehna sok ngahagalkeun nuluncatan. Kurang ngagunakeun gusar geserna jeung robahna dampal suku. Mangkaning dina kaayaan umur beunang disebutkeun geus cuut ka hareup. Nu sakuduna mah tanagara teh kudu rada dikenyed ulah dihambur kitu. Kukituna pikeun Winara mah geus cukup ngabogaan ancer-ancer. Dina waktu nu keur kumaha bae nu jadi lawana kudu diragrageun. Tapi henteu ari diperakeun mah. Lantaran sarua we jeung nu ngebrehkeun pangabisa sorangan anu sabenerna. Atuh upama seganyawan kitu mah meureun lapur moal bisa kalaksanakeun ngaguru ka Bah Widura. Tina kituna sanggeus ngaliwatan sababaraha puluh jurus Winara kapaksa kudu ngelehan maneh ngagadebut Namru. Waktu hulu angeunna diantep sina disodok kudu jadi lawana. Cukup Mulhi, cukup. Bah Widura nyorowok nitah eureun. Ari kitu mah atuh handap keneh, geuning kabisa teh. Bah Widura bari kerung. Disamikeun sareng Mang Mulhi, raraosan teh. Tebih kana pisan. Winara rada deg-degan, sok sieun kaayana kateguh. Teu sabaraha teuing ganyorna. Ongko dipan hidup teh kurang cingceung. Tapi teu nanaon. Engke oge moal kitu. Ujung kaena mah geura ka tukang bae itu. Keun isukan urang ngamimitian. Akhirna Bah Widura mere kaputusan. Atuh belang we hatena Winara lain deui bunga-bunganganna. Tetela sandiwarana teh mawa hasil anu matak nyugemakeun. Atuh eta ku Bah Widura disebutkeun kurang cingceung. Memangna oge dihaja, teu kitu mah atuh moal ditarima jadi muridna.
Ayo tuh pek bisi rek reureuh di ditu we di Mang. Mang Mulhi ngajakan ka pamondokan. Mangga Kang, mangga. Sanggeusna pamitan ka Bah Widura leos we Winara nuturkeun Mang Mulhi. Cadatangna ka pamondokan teh brak we Winara sinadahar heula. Ku Mang Mulhi dipangnyokodkeun ti dapur. Teu bisi rek gogoleran mah. Tuh di ditu we lah di pangkeng. Di pangkeng itu tuh ada kosong. Mang Mulhi nuduhkeun pangkeng kosong. Nyaeta sanggeusna Winara reres daharna. Da memang nya geus ngarasa lungse. Keur mah tas meres tanaga 2 kali pisan. Turug-turug tas lumaku nu sakitu jauhna. Teu ngalobakeun dicarita, goloyo, goledag we. Winara ngagoledag. Tetela. Kasauran aki teh teu mencog. Winara ngageurentes di jero hatena. Mimiti aing tepung jeung nyilanjang di Sinangsari. Sakitu sieunana mireungih rupa aing teh. Berah make katarik. Tuluy deui tadi basa nulungan Kang Saca. Nyimojang teh sakitu geuleuhna ka aing. Atuh cikeneh nya Aminah, incuna Pak Guru. Ka aing teh pan teu sudieun. Perhatian saeutik-eutik acan. Cacakan mun seuk ngalempereng cara Arjuna tangtu we awewe teh meureun. Tingkar let hayang ditaksir. Tetel, nu dihargaan teh cangkang. Eusina mah sigana teh teu jadi perhatian ieu. Komo upama seuk ngarenyepan kasauran aki anu dumasarkan Al-Qur'an. Cenah mungguh Gusti Allah mah ngukur luhur handapna darajat manusia teh tina takwana ka Pangeran. Tetela nu dihargaan ku manusia mah ngan dumasar kana cangkangna. Kajeun teuing tambaga balongkotan asal disipuh ku emas burahay obroy. Winara alias Bopeng nu harita keur ngabebengkang teh. Hatena terus noroweco. Kitu jeung kitu we hatena galecok. Eureun-eureun sotenan bane we ditarajang ku jurig tunduh. Puguh kayan awak nu sakitu lungsena. Kaharti upama sarena tibrana keur teh. Aduh kanca cak. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di Hanjuang siang, teunden di Handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.